fitrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun wallahu a'lamu bimaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafiqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atawa maparintah faqih sunagung ing ladzi kadu amal walakinahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring mumya dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa taba'alan nganuti ya ladzi hawahu ing hawa ladzi fi du'ai ilaiha ing dalem ngadua ladzi ilaiha maring dunya fa wadana maka ngelahakeun sunagung ing ladzi fa bazaru maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun ngusir sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan ngusir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudli ulisanu tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbi yalas maka ngalalakeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlata syarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal laun lahizan tegese lahizan alaika ngalalkeun dalilan dur kang hina bi kulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggen sija iku atashbih ya rupakeun fil wadi wal khisati ing dalem asore wal khisati tegese asore bi qarinatil fa'il musyirati kalawan qarina fa kang nudukeun bi tarat bima ba'da kalawan nari maruntut barang kang tetep ing dalem sausana fa alama goblah ing atas barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa bi qarinati qauli lan kalawan qarina dawan Allah zalika utai mangkono masalah masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tane wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabibi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al qasas ing
ing caritaan alal Yahudi ing atas Yahudi la'annahum manawa Yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese mikir ya Yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun iya Yahudi kabeh sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bimuradi zaiku sa'ala alina masalah masal tiga sa'al zaiku sa'ala alina masal bisa tiga sa'ala alina masalah apa masalan sifatan al-qawmu utawi kaum ayat masalah kaum tiga sifatan kaum alladzina nyatawake kazabu kang pada ngagorokeun ya lazina kadabi ayatina kalawan sakayat insun agung wa usaum kanu lan ing pirang-pirang awak ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakdziri kalawan ngagorokeun bitakdzibi kalawan ngagorokeun nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali kahebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur Masya Allah poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat tak kuari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres
lantaran ayah hadiah-hadiah ti raja. Tiga Balaam bin Ba'urah fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting gonyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jajantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udeng-udengna sagede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayat bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngersakeun larafa'nahu maka niscaya kaulang ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'urah diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sing hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafa'nahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'urah nu dibere ayat teh. Bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jare teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala maca Quran atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae Masya mah meureun mungkin neraka urusan neraka itu mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadahna teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok tah mah kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina
ngadar papais teh resep puntina aya nangkaan dan lain sebagai cauan eta orok mangkos gitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh mangkos gitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu, menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat ieu wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fil nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawiridan teu beres. Ngawiridan nu mantep. Tah kiai sabaraha ngawiridan. Oh eta mah urusanna khususon ge. Atuh khusus tah mah teu meunang dibrejakeun di dieu. Ngawiridan sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah cenah kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho nusul sok jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an wafiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah. Nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Sangat migawe kana kersana. Kumaha kersa anjeunna wae eta batu. Wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa. Kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah. Mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun
gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeup diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama duit nama dikiriman di dahar mulai tara ada 3 setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kemarin aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ya ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai gos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakeun emang Kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanir rahim malik yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nyari aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa terkuat masya Allah nada kuda ada teh dibere taufik ku Allah teh dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek ganeh panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kena bae kodan tep senyana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan tuh ku Gusti Allah masyaallah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeuweurkeun dunia di irah teh plek ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kene jaga lebih kana deui coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur da eta teh perlawan pertama
kedua kali cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal-buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran lantak disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tidi Jase Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun kayak kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar di mimitianana ku panglima heulas kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kunaon eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di dieu beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara. Geuh lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya ucain nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas celek yen sumur plak aya lah 7. Dititip kunyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus sia masuk ka singgung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taope ku Gusti Allah.
lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantak ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantak di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kudu entah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus saleh makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah kunaon emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu ca dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh komo jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglima na di dieu tuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere ismul azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi ga bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat
ayat ismul azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok tah kiai. Secuil dunia hila kemuliaan nyana diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar. Lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka. Tuturkeun atiullah wa atiur rasul. Dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem. Bener. Sadaekna bahaya tuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudna sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem. Heuh kalem atuh jero mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Menghanyutkan itu maka itu. Ya bahasa dagel lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mahiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti. Akhlada bimana sakana geus jelas. Di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi Rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh musik aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan nya datang deui kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudna eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun kan lu gak ligu gitu kuda eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmuna jadi kiai lamun unu jadi muih lain muihna sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kumaha kuari muih mana kuari muih teh ya Allah muih teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga muih sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu muih sebagai toser jang ka pemerintah kuari muihna geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan muih urang teh kuat
daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong orang di jero nama atuh lain dek nyaritakeun agama muit teh sarua dunia nu di arah teh atuh geus sakomplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah tah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kukumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadiina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon atuh aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bae lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya dua pesantren salap bagus gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa ya nama masyaallah enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu salat tasbih. Boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorang horeng tilok nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas
sipatan jelema model ban lambin bahura mah eta percis okos anjing. Masya Allah. Kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel eta trugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae alhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Naudzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adtahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan. Akur jeung nyana dunia. Lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sakamana maksudna dunia. Di ondangarium maksudna berkat dunia. Silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu. Kurang dinasehatan ngelel bae marah malah. Ngegel bisa. Teu dinasehatan ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ke bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kaya panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae ajun pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali tapi keras aku je jantung nyana cukup aing mah sakali bae
Alhamdulillah datang ku hari tadi ondang dong deui. Henteu mah aya gan ngodang ulah cenah ki uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya itu kayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu tayang 2 kali geus. Ai ki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na teh kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doa. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah ku hari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan. Lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Gini kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah nage dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji ka henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah weh pancen nyaho pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter ngeunaheun ku aing mah teu ngeunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba kana teh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sia teu dikarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut deui dulur barang mah aya sia teu ngaji henteu atuh sia engke gua eta nyaho aing bingung aya sia joret we teh aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing we lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae ai kasih ka ditu ngaji ai ka aing henteu Famasalu tapi jakeun tak kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas aw tasruku yalhas
anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan Ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nama terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantak ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan naudzubillah min zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing dea intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi dimaksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khati'atin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia tipoleset urang masyaallah ieulah gambaran Bal'am bin Ba'uro anjing nu selalu ngelel geus sing hade sia ke deui beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing awas sia bahaya sia ulah kitu ke aing nu ditakolna mah parang sana atau aya muik tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kuala mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya nu lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia
Ayo mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh paneuleuh ka dieu ka heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung cek Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yaulimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala orang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh beuh siling sama mata sing ngomong aya kuari ge jelema eta
wallahu a'lam bissawab.